warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ti Kuwait. Cakep. Nu ngajawab salam loloba duit. Uihan deunya panonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bapak, Ibu, rerencangan sadayana kumaha damang? Damang. Alhamdulillah. Panonton, oi panonton. Hoi. Kuring boga carita yeuh, bade ngadangukeun moal. Bade. Yo, kieu caritana. Pas mimiti kuring menang info ngeunaan FTBI, kuring buburu bebeja ka indung kuring. Yen kuring hayang miluan ieu borangan. Indung kuring mah nyakeun, jeung ngadoakeun wae. Ceunah mugia kuring bisa menang. Amin. Min. Kuring oge bebeja ka babaturan kuring. Cek kuring teh, lamun kuring menang bakal ditraktir es krim. Tapi aya ye hiji babaturan nu cangcaya ka kuring. Cenah kieu. Emang maneh yakin bakal menang? Anuran mah cek urang heula maneh teh sangka maneh apal kana kauncian maneh. Pentingna bakat tingku penasaran, sampe meh kuring sare, kuring langsung muka TikTok, join live muncek bahasa ayeuna mah. Panonton, bener we, aya nu kercek hodam. Mana mahnya tendang live-na teh loba pisan. Tah, kieu cenah. Ahmad Muhajidin kosong. Ayu aya kodam, rawa rontek ya. Sari kosong. Koma Arliani aya kodam, nyeblorong ya. Pas bagian kuring weh, kuring undur-undur. Tah, pas ngadenge kodam kuring teh undur-undur, kuring teh percaya. Geus puguh kuring teh tempat mundurnya. Panonton, oi panonton. Hoi. Ngomongkeun masalah undur-undur, kuring boga tetebakan ye. Kunaon undur-undur lempangna mundur. Hayo wae nu apal teu. Teu. Hayo, tebak atuh panonton. Teu, terang. Yo, sabar. Lamun lempangna maju, ngaranna jadi aju-aju. Ih panonton seuri atuh, ih menipelin kita loba duit. Salian diundur-undur, geningnya. Pas kuring macaan komentar netizen plus genep 2, kodam teh meni rupa-rupa pisan. Aya tuyul mulet, aya cacing ceking, aya baya waksuing, aya kuda nil pohang. Tah, ieu nu aneh mah tuyul mulet. Pan geus puguhnya tuyul teh botak. Ieu kali tambahan mulet. Kabayang teu sih rupa tuyulna kumaha? Aya deui baya waksuing. Kieu. Aya deui kuda nil pohang panonton. Pan geus puguhnya kuda nil teh gagah lantaran huntuna nu galede. Ieu kala pohang atuh geus aki-aki jadi lemong. Tah, kieu pamampam. Bagieu. Pokona mah rupa-rupa weh. Panonton, oi panonton. Ngomongkeun masalah kodam anu rupa-rupa, kuring jadi inget karena kebengaran kekecapan bahasa Sunda anu rupa-rupa oge. Jumlahna kurang lebih aya 40.000 kecap. Yeuh, dina salah sahiji contohna nyaeta kecap ngagerakeun panon. Kecap ngagerakeun panon dina bahasa Indonesia ngan ukur melihat, menatap, menoleh, jeung memandang. Tapi dina bahasa Sunda mah menirea pisan. Aya buntak, buncelik, buria buncelik, meletet, ngolotot, muncreng, nenjo, nempok, noong, jeung sajabana. Tah panonton, tibatan nonton cek hodam nu teu pararuguh, mending kene diajar bahasa Sunda nu jelas loba mangpaatna. Ulah eranya nyarita ku bahasa Sunda, sabab bahasa Sunda bakal hirup saumpama aya jalma nu ngagunakeun eta bahasa. Mang Didi make kacu. Cakep. Sakitu ti abdi anu imut jeung lucu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.